Ngababret paranasan tatangga kabeli kulkas anyar ibu paranas tiris muriang ningali dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tatangga hajat keur dialomongkeun cek nu belah dieu ibu tos kanu hajat teu acan ece tos kanu hajat teu acan abdi mah nembe wih ngawartosan dagingna liat. Banyak deh, nggak saya sakit itu karunya bisa air bengek. Saur Allah baik kerana nikah aranjan kabeh kanu dipika cinta. Dina ieu ayat Allah nerangkeun nikah teh kudu kanu dipika cinta, kudu kanu dipika nyaah, lain kudu kanu geulis. Coba bayangkeun Pak, lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis atuh pemuda anu wajahna saparapat kasaha jodona. Hadirin rahimakumullah, abdi yakin tujuan sahibul hajat mulem ka urang sadayana termasuk mulem abdi. Alhamdulillah wasilah pun amang di KBIH Al Muhajirin abdi tiasa silaturahmi ka urang dieu. Sahibul hajat teh bade nyukeun doa ti urang sadayana kanggo nu janten murang kalihna. Nyata mudah-mudahan ieu panganten baru masih dijantankeun panganten anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sahibul hajat ngayakeun acara nu sakieu megahna, ngayakeun ieu pangaosan anu sakieu seueurna jamaah eta teh bentuk kasih sayang kanu janten budakna. Leres henteu? Ibu karaduh budak. Ari budak teh naon, Bu? Aya iklan. Bu, ibu, ari budak teh naon? Murang kali. Kieu atuh. Budak teh aya sabaraji hurufna. Sigan kitu heula ulah ditu. Budak teh aya sabaraji hurufna? 1, 2, 3, 4, 5 dihijikeun. Siga ngajar budak TK. Di belah dieu mah wajar, leutik keneh TK teh taman kanak-kanak. Da belah ditu mah taman kadaluarsa. Budak aya 5 hurufna, nu kahiji B. B teh hartosna mustaqun min biayaaneun. Betul Pak? Budak teh biayaaneun tong boroning ayeuna geus lahir geus ngajentul aya budakna. Ti mimiti dikandung ge tos biayaaneun, leres henteu? Ibu-ibu hamil tos 4 bulan rajin ngayakeun syukuran 4 bulanan, betul? Tos 4 bulan aya 7 bulan. Setiap bulan ibu-ibu biasanya kontrol ka bidan, USG, meser vitamin, leres gitu. Eta teh biayaaneun teu? Biayaaneun. Ibu-ibu nu keur hamil ripuh Kang, bobo oge serba salah, nyangigir teu enakeun, nang karak eungap, nang uban bisi bucat erokna. Dahari wang atuh ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah sabab nu anteng kana kasur teh beuteung na hungkul tarangjang sukuna mah nangkang jujuleutan. Aduh bapak ku si bapak mui siga gangsing. Matakan bapak cingnya ka pamajikan teh dapang edan-edan salaki nu teu nyaah ka pamaji. Betul. Ayeuna bapak uih ti kebon mangga sampe sakarung karasa cangkel bisa diecakeun heula. Ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula ka salaki.
Cing tarik bisa teu bisa. Istri mah ditanggung sendir. Leres. Hamilna ripuh. Teras hamil osok nyiram. Leres. Ibu atos haramnya atos. Nuju hamil. Eta mah lain ibu-ibu. Tanya lagi kak ibu-ibu, iya mah. Ibu leres keur hamil sok nyiram. Aneh-aneh Kang nyiram nate. Ari nyiram biaya anen teu. Jam 12 penting hudang hayang rujak cuka. Atuh budakna pas lahir teh jadi hasem. Aya oge nu nyiram nate hayang nyocolkeun sangu kana sirah botak. Ngan nu leuwih parah nyiramna hayang pais ti kotok. Salakina baukeun oge ibu dipais di kotok teh geus asap dibikeun ka istrina. Nah ari geus dibikeun cek ibu, "Bapak, bieu Dede Utun ngaharewas ka mama sauna teh pek we hakan ku bapak." Ibu-ibu nu hamil nyiramna sok teu puguh, betul. Terus ibu-ibu nu keur hamil mah Kang osok nek mual hayang eutah. Sabab saripati makanan anu dituang ku ibu hamil diserap ku jabang bayi, timbul nek bawaan mual hayang ut. Ningali salaki hideung hayang utah. Ningali mitoha galak hayang utah. Tapi can pernah abdi milari ibu-ibu nu hamil di pasien artos 1 juta utah. Ayam teu ente daharejo kana duit mah. Betul. Tipu ibu-ibu mah keur hamil teh. Geus ibu mah aya motor ngaliwat giruan ningali. Nggak ningali ka dede ya mah. Ibu leres keur hamil ripuh leres. Ayeuna ngalahirkeun nyeri. Taruhana nyawa. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan. Damanya kawar teu marek dahar. Cek bidan, sok ibu geura naik kana kasur. Nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Cek bidan, sok ibu geura tarik napasna. Atuh heueuh da tarik tampang mah Agustusan. Sok ibu geura heujeunkeun, ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh betul. Ngesang ngoprot nyeri taruhana nyawa. Ditanya ku salakina, "Mah nyeri?" "Nyeri bapak." "Mah hareudang?" "Hareudang bapak, sok atuh tiupan." Doas hampura dihaja. Tong tarik teuing bapak. Kunaon mama? Bau. Beuteng mules irung mah cager. Ibu jawab cing jujur saking setiana salaki ibu. Nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki ngilu ngaheujeun teu? Ngilu ngaheujeun teu? Segani dia masih bapak ngilu ngaharejeun. Ibu borojol budak salaki borojol tai. Luar biasa pengorbanan perjuangan seorang ibu ngalahirkan budak, betul. Biaya anen ongkoh, perjuangan ongkoh ngalahirkan teh leres teh. Berarti akur Kang budak teh bena nyaeta biayaan. BUDAK dihijikeun jadi budak. B na biayaaneun, U na urusaneun, D na didikaneun, A na arahkeuneun, K na lancar kawin mah. Duka dua tina budak teh U hartosna urusaneun.
teu cukup ngabiayaan budak, teu cukup ngalahirkeun budak, tapi budak oge kudu diuruskeun. Nu pangseurna ngurus budak di bumi saha? Ibu. Geus ibu-ibu deui wae. Ibu-ibu pangseurna ngurus budak di imah, Kang. Lamun diibaratkeun istri mah sebagai pondasi dina rumah tangga. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisun, nu awewe conge. Eta kabeh lolobana diurus ku istri. Leres teh. Matakan Bu, salah sahiji ciri istri ahli surga nyaeta anu sabar ngurus budak. Ibu sok sabar ngurus budak parah. Lamun sabar ngurus budak balesanana surga. Matak ti ayeuna mah cing sabar ngurus budak teh ulah diciwitan wae. Da biasana urang dia sigana nyiwitan budak, geura mani. Atau budakna harejo, gering tungtung naman. Ari geus gering di bageran. Ujang bade tuang. Kuapan ku mamahnya. Cek budakna ari cager nyiwit siapa. Urus budak teh cingleung. Tuangna disediakeun, acukna disediakeun, betul. Dua cenah budak teh urusan. Nu katilu tina budak naon hurufna? Hartosna didikanan. Teu cukup bapak ngabiayaan budak, ibu teu cukup ngurus budak, tapi kudu dididik. Ibu hoyong gaduh murang kalihna soleh. Bapak hoyong gaduh murang kalihna soleh. Adik ibu jeung bapana geus soleh acan. Paingan budakna bedegong oge. Pak didik murang kalih teh cing leres. Pamit teu tiasa lebetkeun ka sakola, lebetkeun ka pasantren, cina diajar jeung guruna, cina diajar jeung ustadna. Minimal tiker alit budak teh kenalkeun ka Gusti Allah, kenalkeun ka Baginda Ros. Pan ibu madrasah pertama jang budakna leres teh. Teu dihareup bapak-bapak unggul. Rungkat lah kata. Bios abdi ceramah mari tati. Ibu ruas teh milari abdi. Bili aya nu ruas da suganda neng nais teh sami jeung dina YouTube. Na YouTube mah siga jangkung gede ari pas nu datang segede lenca. Anek nangtung lah. Tah, kapilari. Deningan pali dia teh aya nu nonton teh. Nu hadir teh seueur geuning Pak. Malahan mah ieu nu hadir lain jelema hungkul. Juri oge ngali nu hadir. Ngan bedana juri jeung jelema mah ari jelema resep cicing di nu caang, ari juri mah di nu paroe. Ieu seueur geuning nu carecing di nu poek berarti eta teh nyumput. Kira ku juri di karopea. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Betul. Nutunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, teu boga duit, loba. Rupa-rupa kaayaan jalmi dina wengi ayeuna, tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majelis kabungan, bungahna nu haladir di dieu niat tolabul. Mudah-mudahan ibu ieu riungan masing janten wasilah urang dihampura dosana ku Gusti Allah.
Nah tadi aminan. Amin. Telat. Manitaqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa sing sahajalma anu lempang indit ngaji syalalalalala suka tu barang tuan abdi nyanyi ieu ngadon harok cai nemalan bu kieu nemana syalalalalala siap siap nyora siap sakali deui sing sahajalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna amin eta pengadua. Oh jadi bapak di dieu mah lamun aya nu ngadua teh dijawabna salalalala. Jarawa bu cing jujur garaduh dosa cing tarik gaduh dosa seueur atana pisah kedik seueur atana pisah kedik hoyong terang ciri-cirina jalmi numpang seueurna dosa hoyong terang hoyong moal isin moal wios ditunjuk ku abdi urang tingali heula nu mana ieu numpang lobana dosa teh. Bapak numpang seueurna dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap jalmi anu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja betul. Bios nyarita heula sakedap. Moal nyarekan ka abdi, moal baeun moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal di bahanan. Cilaka moal di bahanan mah. Urang nyarita heula sakedap Bu. Baheula aya jalmi namina teh nasuha, saha cenah? Ari nasuha teh gaduh ahlak goreng patut. Karesepna sok pulang paling. Di antarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoyan. Malah spesial nasuha mah karesepna teh maling jeroan awewe. Nah, ibu jeroan awewe teh. Astagfirullah. Ubaligo mah teu wantun nyebat butang jeung cangcut di dieu. Tapi maling oge terangeun ari jeroan nu nini-nini mah teu dicopot da horeameun. Tong boroning maling juri oge teu beukieun. Teh bararau habeug meureun teh mah. Nu kadua karesepna nasuha teh nyaeta maling boe. Arapal boe. Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling ku saha? Nasuha. Hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun Pak. Barudakna teh hariwang sieun boe bapada dipaling ku nasuha. Nu akhirna didatangan imah nasuha teh ku barudak kiai. Assalamualaikum Mang. Tah nasuha mau ngajawab. Lu kasih nasuha imam Pak. Baru dijawab boleh nasuha. Ditanya nasuha teh ku barudak kiai. Ari Mang nasuha masih kene sok maling boe. Masih atuh jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Ah Mang masuk diical we lumayan menang 200.000. Kieu we atuh Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipalingnya
Ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Barali ge budak kieu teh. Tetapi ibu, apa yang terjadi? Yang dibuka amplopna ternyata isinya teh ngankur 180.000. Kuduna 200, ieu kalahka 180.000. Atuna suha teh ngadat, ambekeun jadi dendam. Mentakan ka urang dieu lamun ngamplop ulah kurang. Sabab urusanana jeung boe. Sina suha, tapi mah teu butuh kana amplop. Balik ceramah, lamun aya nu masihan amplop dina mobil di jalan disoekeun amplopna. Singkat cerita digali tah kuburang teh ku nasuha da dendam teh amplopna kurang. Barang digali nasuha reuas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag poehna kaduruk bahkan jasadna buntung. Mangkaning kiai. Terus nasuha ngarewas kana cepil nasi mayit. Kang ajengan pamitiasa mah penting isukan wartosan ka abdi. Naon ieu teh sababna make kieu? Datang eta arwahna teh penting-penting. Nasuha sieun teh? Piraku sieun pan abdi nu ngomong naoge dieu mah. Perumpamaan. Nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan. Kabeneran dagingna teh nya ipis nya liat. Aya nu nyelapna huntu akang. Kaluman nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu menta halalna kieu siksana teh nasuha. Bayangkeun Bu, mangkane ngankur nyolekatkeun pager batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana. Komo nu sok maling awi. Maling jauh cenah aya di dieu. Komo nu sok maling sendal di masjid. Ari indit make swallow balingna make eger. Betul. Pasti setiap jalmi ngagaduhan dosa. Katakan mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Amina cing sarua. Kudu akur jamu baligoh teh kieu. Amin. Siap. Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi ruksak gitu. Geus lah tong maksakeun teu bisa mah. Moal benereun. Hiji cenah mudah-mudahan uih di dieu urang masih ngingekeun panghampura ti Gusti Allah. Nu kadua mudah-mudahan Kang nu haladir di dieu sagala hajat pangabutuhna masing diijabah ku Gusti Allah. Sadayana turutan ya Robbi, ya Robbi. Kurang kompak ya Robbi, ya Robbi. Inni tawassaltu, ilaika, bihabibika, wa rasulika, wa adimil qadri, ayadaka, Sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, fi qada'i hajati allati uriduha ataqdiya hajati. Mangga sebatkeun sagala hajat pangabutuh hadirin sadayana.
yang kaduh barangkali soleh sok sebutkeun, yang enggal jarah Mekah Madinah sok sebutkeun, nu gaduh pamangsa dan mangga sebutkeun, bembeng nuju ngadoa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Kunaon doa nu kadua urang nyungkeun diijabah sagala pangabutuh. Sabab kan zaman ayeuna keur usum hararese, betul? Apalagi di masa pandemi seperti ini, pangabutuh loba ari duit teu boga. Di ditu ieu mah, ari di dieu. Pan loba nanti dieu. Katakan mudah-mudahan nu hadir di dieu masing dijembarkeun milik rezekina, amin. Ya Allah ya Rabbal. Doa nu katilu, mudah-mudahan orang sadayana ngariung di dieu niat thalabul ilmi, jaga di akhirat orang ge masing tiasa ngariung di surga na Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kamana ning kamana jalan ka kota, ka dieu mang ka dieu kapaliwetan, kamana ning kamana jalan ka surga, ka dieu mang ka dieu